Bre, yuk ulin. Kemana Kemana we yuk? Perang neangan si Acip. mau orang naik ulin ya Montong siaran naon montong ulin ah. Kalau nanaonan sia besok maka di kubu batur mah teh teu bareng sia. yang ulin Montong ulin ka montong ulin ka mana geus jadog di dia. Sia mah goblok teh benang di sare ku kolot sia doraka hirup teh. Eta euy. Oi, Bre, non. Dia euy, dua fosil, dia. Marana mana? mending di kerawan kemana Maksudnya teh ka mana maneh? dengan si Hancip Sancip mana? anu komisan Moal kadieuan. oh nempo teu Teu ningali. Geus daripada neangan situ mah geus dicicingnya urang. naon jeung maneh atuh Aduh, maka jangan kenal. Nah, mana teh apal aing? hafal Mana apal teh aing? hafal Ayo ngilu kawing. Ada apal mah. Ayo. Buru atuh lieu mari. naon atuh Buru ka dieu heula. Tah, ieu cicing. Cicing di dieu. Tah ieu base camp uing. Maneh buru. Aduh, maneh nah eta ngomong teh. Tuh itu aya ban tuh maneh. Gulutuk-gulutukeun jeung kumaneh wanita ka urang. Maneh kudu gede kawani mun ulin jeung uing. Buru pira ngagulutuk-gulutukeun ban. Maneh dikali cicing wae. Apal ieu naon? hafal Naon ieu? malau Sok-sok ngojah ieu di balong maneh. atuh Aing mun segala ararembung. Pencetan dua nana, pencetan buru. Pencetan. Cing tarik atuh, bagaimana can dahar? akan Yeuh, dengikeun heuh. Dina balong ieu teh heuh. Lele loba. Boboso loba. Lauk emas loba maneh. Nila loba. ieu balong saha Teuing urang keur ka dieu. Buru pencetan pokona mah. anu eukeur Cing tarik bisi maneh diasupkeun kana sumur ku aing. oh atuh toh Es, tong leto ayeuna mah. Agan. kan Tah kitu. Naon? Kadenge teu naon? Heuh naon? agan Tah kitu. Cing tarik atuh. Marawa duit teh ka dieu teh. boga duit ya Aing mah. Maneh? tuh boga Taripu. Genah. Alah, itu kabur sia. Mana kaburnya? moal so Situ orang mana? orang lebak Awas mun maneh ge kabur sia. moal Cicing di dieu jeung uing. heeh Pencetan deui. heeh Mun sarua mah maneh bakal leuwih parah ku aing. Duanana atuh. Nah. Anjing. Sia deuleukeun. Duanana ku aing beunang ayeuna ge sia. Mana kalau lompatan? Si itu polontong mana?
Saha mana jelmana ani? Sia. Naan cang harian sia. Heeh, da situ yang bikin masalah. Waniana ani. Kapur di kone melompat basi mah ku aing kalem. Lontong setana. Tah wani mah gelut. Wani sok. Sok dah. Sok letong. Wani kitu. Wani. Sok buru. Da urang ge wani. Sok ah. Cep, bantuan, cep, bantuan, cep. Cep, cep. Cep, betul, cep ah. Cep. 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 Cep, betul. Si mongko ya kawani atan tele nyerahkeun aing. Kawani mah jeung aing mah tong ngelawan si ieu Balik cik maneh mah nyerahkeun tah ketok balik. Untung ka jeung maneh bareng. Kawani mah jeung urang sok mun tong ngelawan si ieu Embung maneh mah da geus gede atuh. Kumisna ge loba maneh mah. Tong kitu maneh tong rempugan. Aing mah sieun deuleu atuh aing. Nuhun dah. Gandeng sok kenal si goblok. Pan urang teh babaturan maneh, Cip. Sudi teuing goblok babaturan maneh jik balik ke maneh mah. Dek, Mantap ngomong nggak saya ngedit cuma. jempek. Balik. Adek. Tengel ku aing. Si Enon geus wae. Si Breyun hancap. Kunaon sia lompatan? Tuh. Henteu naon make jeung aya henteu make jeung lompatan sia teh. Aya naon? Itu kunaon itu kunaon bakal lompatan. Naon teh kunaon lompatan. Aya masalah sia. Geraring yeuh. Bararaa kadeuleuna ieu. Jeung mantap ulin mending kitu sok bantuan kolot tuh. Dolo geura cadarin hakeun batur hakeun sia. Pan ieu ge geus eukeun ngomong wae. Bre, naon maneh tadi jeung nyundrungan urang kehet sia. Udah manehna tuh nitaan wae coba duit urang beak sok. Aduh. Kira dititaheun ngajeleng ka sumur maneh. Aya naon teh si surumputan lagi ka aing sia. Si itu na kada nyundrungan urang ai emak. Nah, make jeung sutung batur untuk urang naon sia. Udah situna tuh nitahan wae. Ngajeleng ka sumur meni embung. Atuh goblok tinju aing modar mana sia. Ku aing siana di padaran jeung tinju aing teh tah. Mau jalan ka sumur mah modar meureun atuh. Udah polontong si itu na tuh mak. Sok sia geura mantap atuh. Ngejaduk kana dia sia harian anak aing mantap sia. Sok aja ngomong eta atuh sia teh. Tuh eta. Maling sia kana naon teh. Lain budak anu baung maneh nu baung sia tah jeung si galing atuh. Sia teh. Si Prita jeung si Enon. Carekan kuningna di dek bebeja ka opah aing. Tuh kawani di opah uingna. Nu jabogan di tingalikeun pengkolan ke.